materi bahasa Sunda kelas 10 bikin semester di nu ayeuna aya 4 kahiji nyaeta tarjamahan, kedua dongeng, ketilu laporan kegiatan, anu pamungkas terakhir nyata kawih. opat materi iya insyaallah bakal lekse salami sa semester kapayeuh urang sami-sami daras urang sami-sami pedar. materina terjemahan, dongeng, laporan kegiatan, kawih baris dilaksanakeun baris di pedar sasarangan ku metode cara anu benten-benten tarosna tunggal materina. Salajengna nyata sumber diajar, sumber belajar hidup kedah dimiliki kahiji tangtos modul atau napi buku, kedua lembar kerja siswa LKS. Ini LKS iya di letakna atau napi tujuan anak kaji tempatnya latihan kompetensi teh kamampu kebarikelan hidup dugi ka mana ngeunaan materi anu tos di pedar teh. Lajeng evaluasi teh penilaian atau napi ka mainten konkret ulangan ujian kuis. Lajeng kamus Sunda kamusna bawa online bawa offline. Lajeng videona tiasa tina YouTube umumnya YouTube online tiasa oge video anu sajen gitu anu lian di YouTube tiasa wae, jadi teu saukur video YouTube. Kalima eta multimedia teh rupa-rupa media anu bisa digunakan dina ieu pangajaran nya rupi-rupi berupa bervariasi yang ke urang cobian rupa-rupa media naon wae anu baris digunakeun dina ieu pangajaran. Salajengna sabada sumber diajar, sumber belajar nyata tentu saranana ipan PJJ digunakeun nyata Google Classroom anu umum anu tos pada tos umum digunakeun. Nu kahiji dina Classroom teh aya daftar hadir atau napi absensi, lebetna aya nggunakeun form Google Form. Dina daftar hadir ieu dina form ieu aya tanggal naon tanggal hidup ngeusi daftar hadir kudu kedah dieusian waktuna waktu daftar waktu hidup kabsena. Anu kedua nyaeta resume. Dina tiap daftar hadir aya resume di pelajaran apa resume teh nya resume ke urang pedar lo jauh. Anu resume materi maksudna anu katilu nyaeta hadir diklik atau dicentang hadirna bukti hidup geus hadir. Dina form oge daftar hadir oge aya tentu kelas absen sabaraha, nomor absen maksudna.
anu kadua nyata materi tangtuna materi tina tiap bab tiap kompetensi dasar dina wangun video lajeng audio anu katilu dina wangun dokumen dokumen tangtusna rupi-rupi aya PDF PowerPoint lajeng bisa Word tiasa oge Excel tapi umumna mungkinan sebenarnya PDF video audio dokumen ieu bakal bervariasi dina tiap materina eta teh jadi bahan sumber resume teh ringkesan materi dumasar pemikiran hidup katilu aya penugasan dina classroom tangtuna penugasan ieu variasina aya tangtu pancen kahiji mah terapi tugas anu kadua ya kuis anu katilu nyata nya urang bervariasi urang dicobian rupi-rupi penugasan tengah saukur pancen sareng kuis pancena meureun nya rupi-rupi bervariasi maksudna mah salajengna metode atanapi cara nu digunakeun dina tiap materi tangtu bakal benten-benten materi dongeng materi kawih materi terjemahan bakal beda-beda salajengna daftar hadir teh di daftar hadir aya dinya di daftar hadir atanapi absen aya tah ieu nami akun hidup kudu sami sareng absen ulah nama samaran itu ulah kudu sami mung sakitu pangitan kanggo bubuka dina pengajaran bahasa Sunda kelas 10 semester 1